Kacaritakeun di hiji kampung nu ngaranna Cibikang, tapi lain pasanganna kampung Cijalu. Dina kampung ieu warga keur rariweuh ngomongkeun duit jeung parabotanna nu leungitan. Nyebar gosip, eta teh ulahna babi ngepet. Kenilin deui. Hayu orang ngajakeun PR. Kelama. Yeuh, maneh boga duit 6.000 dikalikan 7, sabaraha totalna? 6 dikalikan 7. 42, Mak. Tak geuning pinter ai kana duit mah. 6. Tuh tingali sadeui nu nyamper. Kela. Hayu orang ulin. Ulin ke mana? Urang ngabeakeun lotre di warung Bu Haji Neneng. Dosa main lotre mah. Aya pok misi ya hadiahna. Wah, maknya. Atuh, ayo dagoan. Awas ya mun ngajajanan deui babaturan maneh. Siga nu boga tamang emas wae kolot teh. Awas pemain magrib. Biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Nanaha atuh bet dimurah. Si euis kalami heulaan. Lila atuh da ngadagoan si Ina mah. Di dalilan heulanya tadi maneh di IP. Yang itu atuh datang ngomong rek meuli lotre. Tapi mau dosa gitu. Kalau nggak mau nanaon cik bapak urang ge, sok menang. Atuh. Teu kudu diteng-teng sagala atuh. Siga nu lieur budak teh. Jadi imah, jadi mana? Dicarekan weh. Urang meunang. Tong deket-deket teuing atuh ngomongna. Ulah ngomong gitu atuh rek heeh ge we. Bae we da babaturan mah ngomong lagi hareupeun lain tuh kangen. Heuh kitu. Perasaan mah da seungit gepuk. Kumaha jadi meuli emas teh? Di atuh tingali. Punten Bi. Budak teh karega disapukeun. Kaina teh budak kukutan dukun nu di kidul teh ya. Mangga ke gelo meunna juga indungna. Maya dua eta kasepna Ustaz Cecep teh eloihnya Pak RTG. Bener pisan matak semangat ngaji teh. Tapi cenah kan boga pamajikan 7. Alah, atuh aya nu jadi kesempatannya jadi nu kadalapanna. Mau ningali Ustaz Cecep teh sok. Ingat ka bapana si Inem. Ih, Cek, itu naon tinggali gerakku kurusukan. Mana teka tompo abang sekolot jileung panon teh itu cuy ih ari euceu belah ditu belah mana eta mah bener mana Pak RT ngencar emang Pak RT bagaimana itu heudak hayu cuy nya mangga bi alah aya suara naon eta bawa bener aya babi ngepet teh Ustaz Cecep. Bener-bener ninggalkeun kitu si Inem jeung si Ani teh. Kela, saya nu poho, tapi naon gitu.
balik maghrib. Karek inget boga imah. Abus, buru. Aduh, kumaha atuh ieu teh? Aya naon mendingan lewas, kereke balik ngaji. Kejadiannya iraha ieu teh Ning? Apal bakal disebutkeun atuh mah kabodo wae. Oh, gitu. Nah, jadi disebutkeun. Gelut ayo mah gelut. Padahal nanya. Kamalina naon wae ieu teh? Pak RT. Pak RT gelang abin 24 karat ayam meureun sakilo mah geus leungit deui. Can ge ditembokkeun ka ibu-ibu. Ih, kopi naon ya? Loba duit euy. Biasa we murah gede. Cuman kamari urang papanggih di imah randa anu kari kawin deui kat kadari jeung kene. Wah, berapa atuh mun kitu mah pasti gawe. Heueuh aya atuh. Ngomong mana mah biasa we bawa sendok, garpu, peso jeung tong poho kan dia piringna. Mana rek botram atau rek mau? Kurang mau di mana-mana ge mau pakarang. Nu kitu-kitu wae ge pat nanya sia terus nu belet we. Kira-kira jam sabaraha ini? Geus duhuran we biasa. Sigana mah da urang kumpul maling nu mau sabada azan. Kan suhu maling ge abdolna jam sakitu. Oh, elah sih. Meh aya duit keur naon kieu kape. Gaya elit ekonomis dulu. Bae we da gaya mah nomor 1 atuh. Alah, aya naon ieu nikot ka diserbuk ieu? Da asal geus mayar arisan minggu ayeuna mah. Maneh teh arurang rek ka dieu teh lain rek ngomongkeun arisan, tapi rek ngomongkeun babi ngepet. Hah, babi ngepet di mana? Mana punya? Itu aya babi ngepet. Yeuh, duit urang ge leungit. Padahal mana diteundeunna luhur TV, jol eueuh. Wah, panci di imah di eueuh kamari mah aya mah teh jol-jol leungit. Piraku panci dibawa ku tuyul. Mending ka panci-panci wae di gubuknya. Lain ku tuyul mah eta teh babi ngepet. Ari nyarita teh heucing bener. Manya wae babi ngepet mah beureun eta mah dimana masih ongin caca kabur. Pamali mana teh sih? Nyebut mang caca ciga domba. Gandeng ah mak. Tah, mulamun kitu kumaha sip eta bagong teh ngaresahkeun warga. Har, manya nu kitu nitah ka urang. Ciga nu rek gaji we. Bet ka WC oge mayar 2.000. Manya we duit jang kopi-kopi acan mah nya. Aya atuh kopi mah di imah mah ge. Leuheung benang bagongna. Beunang mah beunang asal ya ieu. Ah, masalah duit mah gampang, asal eta we bagong kudu beunang. Nah, urang teh mampu ku edah beuli. Mas jeung duit mah kurang geus disumputkeun. Piraku parabot imah oge kudu disumputkeun. Oh, jeung kartu kado emas. Nya tuh hari kitu mah urang kudu neangan jeung panangkal babi ngepet meh teh abus ka imah urang. Ai kieu mah dukun jalana. Setuju. Hayu ka babi dukun. Kaisukanana ibu-ibu arindit ka dukun nu ngaliwat di beranda YouTube nu cenah mah paten. Tah di dieu geuning tempatna cek Google Maps mah tuh. Oh, har deukeut geuningnya. Punten, Bah. Lain aba-aba emak-emak tuh tingali. Astagfirullahaladzim. Atas nama saha? Ingkar CS. Oh, mangga. Ayo ka jero. Jadi kieu kumargi ai teu kudu jelaskeun. Kuring geus nyaho makaneh ka dieu rek naon. Jadi bahang-bahang non wae anu geus salengitan di kampung makaneh teh loba mah ti mimiti duit, parabot, jeung bala-bala tiis ge dipaok. Bari lah eta mah.
sekalian minyak jeung komponanya orang goreng di dieu. Simsalabim cikibam cikibum cijerah ciliwung ci uyah ge bae. Nikmat. Siapkan we uyah jeung daun seureuh, tuluy aweuhkeun we hareup-hareup imah. Geus we ngan kitu hungkul. Kalem, teu kudu disiapkeun barang-barang nama. Nah, mah geus dibere ti dieu. Dibere meuli atuh. Har atuh sabarahaan? Uyahna 3.000, seureuhna 2.000-an. Naon nu kitu mah tuh aya di Bu Haji ge. Tong salah. Imah uyahna ge mujarab geus dijampe-jampe. Lamun misalkan teu mempan duitna bisa diretur teu? Puguh we da Sopi. Aing teh dukun lain seller teh. Har sok nyiar-nyiar wae. Meuli we kun saboboko. Janda, sok kumaha cokelna urang nu mantauna bisa aya batur. Pake naon aya mana congkelna? Make huntu sia tah. Sok we huntu mana da huntu urang mah teu kuateun. Ari sia belet-belet teuing nya make linggis atuh. Oh, kala di mana tadi teh linggisna? Kala. Oh iya nih. Tadi Pak Ustad ceramahna salila teuing. Da geus teu aneh, pan ustad eta mah coblok wae. Tong kitu. Naon deui? Astagfirullah. Poho. Cek, itu naonnya? Mana? Itu cek, belah ditu tuh. Belah ditu teh belah mana? Ayo geura urang teh ya. Bisa aya naon-naon. Dada tong jadi itu aya ibu-ibu nu rek nyantutun hayu bulu. Eueuh nanaon ge Bu RT. Sakitu wae, Bu. Leuheung biasana ge diborong dugikeun ka parabot nu aya di bumi. Bu, kantos kamu sibahan teh ya. Tapi lain jadi isminnya. Kamari ge nya Bu Haji abi teh tos meser domba seueur di Mang Caca. Kan ayeuna mah keur sedih keneh we. Mana Bu pesenan teh? Aya nang ieu wae. Ciu belanja. Yah, Neng. Nuhun Bu. Raya mangga. Tuh tinggali geus dijarwalan mas kawin teh kerek ge saminggu. Lain maneh ge leuwih parah, ceedoh karek ge ijab sapoe geus dijual jeung mayar Ade Astrid. Ayo Marangga. Imana ini teh curiga ka di eta. Geus kamaringan ge reuceung keneh. Lain sujonnya, lain ngomongkeun deui asa bawa di event teh anu ngejaga lilina. Mangga we na eta salah pila. Kumaha Mbah aya manis-manisna teu? Heueuh we kan cai. Bener ieu mah bagongna epon. Emang ngerasakan sesuatu. Naon? Gambar. Siap. Tingalikeun. Naon eta? Naon eta? Aya nu salah ieu. Naon Mak? Emang nambah sesuatu. Geus balik. Kalantian imah. Dukun teh balik. Dukun abal-abal, gubi epon bagongna. Bibi ge ngabeuh anu teu pararuguh ih. Ka abeunya. Kakempot. Nalaunan. Bantuan we nalaunan. Masuk atuh dulu asupkeun kana karing. Tuh, sendal. Baik gara rengge. Gelo. Ngadara mah saukur barang berharga we hukul. Ari maneh kudu bersyukur meureun rezekinan sakieu. Tuh, jago mau dibawa. Naon kitu jago kita di sekolah sama. Sok ragap bila. Tong tinggal anak itu. Nya buluan. Oh, maneh mah disaruakeun jeung naon? Jauh mah we. Naon itu?
Run. Udah sih dia udah. Mana yang udah dari turun kan dia. Pek sia. Ayo sia, marana rek kamarana. Sip. Kamu geus beunang ya, sip. Sip lah, gue jeung ibu-ibu mah. Yung sip, bawa sip, ka imah sip. Yuk. Hayu urang ngabejalan Cak Edo. Angkat Cek Edo. Sakalin atuh pangmingkeun panci nu Ici. Tadi Cek Engkar ngomong. Heeh, rekaten Cak Edo sakalian nyimpang katen Cak Engkar. Ari biepon geus mayar arisan acan ya. Enggeus, apanan bahasa kamar kita di warung. Balik heula ka imahna mawa duit. Atuh, urang ini teh lah nya. Eta kade garong. Siap lah. Sok. Tah gening duit anu leungit teh lain ku Bagong. Eta teh kapake ngan teu karasa. Biasa we ibu-ibu pohoan. Jeung kan wanita mah selalu bener. Satuju teu? Bu Haji katen Cek Engkar, terus katen Bi Icih. Mak, iya geuninganan panci teh karek dibalikeun di Cek Engkar. Alah, geuningan panci teh diinjeun. Oh, Cek Engkar can nyangkeun. Assalamualaikum, Pak RT. Aya naraon ieu teh? Lapor, Pak. Ya, bitu sanggup garong duaan. Iya, tak, Pak, garongna. Tah. Bawa ieu nu mau camcut teh. Nya nu beureum, mai favorit. Sok, geura dari keula. Alah keula sip, eta geuti kasabit. Mana, Pak? Eta belah bujur. Oh, iya. Ieu mah bucat karek bisa. Enggeus. Naon karona ribut? Nu mana itu ieu teh garongna? Nu ieu, Pak. Punten Pak, sanes abdi garong nama nyawe garong gelis kieu mah. Tingali we digigireun kuring dan mawa karung. Geus sia wani nuduh ka kuring. Punten Pak. Abdi mah di kieu ge di piwarang Kuanda. Kira kuring nuang mana Siti? Pak sanes kirang sopannya, kan kumaha lamun abdi izin heula ka pengadilan supados Bapak teu kaganggu tuh tinggal tos santen kieu. Ke lamun tos pugu garongna urang duaan, ke ka dieu deui. Tah kitu atuh jig ini heula geus puguh mah ka dieu deui nya. Nah, tadi mana di jero imah mau masakan kuno. Urang mah sesuatu di jeko, kan ayeuna urang bisa kaluar. Oh heueuh nya, tapi alus sih otak maneh. Tapi anu urang kudu pindah euy. Gelon can ge bebeunangan terus pindah kampung. Heueuh nya tapi Naon, Mak? Simpanan mama inam. Simpanan naon, Mak? Simpanan mah. geus jalan-jalanna. Geus, Mak.